Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hanan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa muhibbihi wa ahzabihi ila yaumil qiyam amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Urang sadayana dina ieu waktos parantos tiasa deui sakuma biasa riung mungpulung kanggo nyuksru pangaweruh ilmu daratang kanggo nyaeta neangan pangabisa dina bag-bagan agama sararumping kanggo ngulik pangarti anu berhubungan sareng katauhidan ka Allah anu maha suci. Mudah-mudahan urang sadayana anu istiqomah dina ibadah senjanten ahlul jannah. Mudah-mudahan anu can istiqomah supados enggal memposisikeun diri istiqomah. Margi ka istiqomahan ieu diparentahkeun oge nyaeta ku Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta. Anjeun kudu istiqomah saperti anu geus diparentahkeun ka anjeun. Gambaran istiqomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa dibuka dina sejarahna gitu. Tingawitan lahir dugikeun ka anjeunna ngantunkeun alam dunya. Sosok manusia anu dinyatakeun paling bagja. Di dunya bahagia, di akhirat bahagia. Palai kitu Ibu. Tong neangan contoh naon-naon. Tong neangan contoh kaitu kadieu cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dina kitab Tarikh Khulasah Nurul Yakin nyaeta Ustad Umar Abdul Jabbar anjeunna nyelipkeun saolah-olah moto dina eta nyaeta buku Tarikhna jilid kahiji kasauran Syekh Mustafa Lutfi Al-Manpaluti. Sahabu Syekh Mustafa Lutfi Al-Manpaluti sarjana ulama Timur Tengah. Saur anjeunna la hajatan bina ila hayati tarihi pala sifatil Yunani
wa ulama'il hukami wa hukama'ir rumani wa ulama'il apronji falahu bina bitarihina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amali was-sabri was-sabati wal hubi war rahmati wal hikmati wasiyasati wasyarafil haqiqi wal ihsaniyatil kamilati wa hiya hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falahu fahasbu bina wa kafa. Mustafa Lutfi Alman Paluti. La hajatan bina ila tarihi hayati palasipatil Yunani. Urang sabenerna mah teu ngabutuhkeun, teu kudu kututang koteteng neangan gitu. Pikeun dijadikeun uswah hasanah, pikeun dijadikeun contoh. Margi sagala rupa ge kada aya bentuk contoh. Tukang kaput biasa sok aya naon heula Bu? Pola naon. Pami ayeuna tukang bangunan kada ngagambar heula gitu. Naon bae anu prakrek dilaksanakeun baris mulus lamun ngangge contoh. Ari urang neangan contoh kanggo naon? Contoh hayang salamet dunya akhirat. Palai bagja dunia akhirat. Fi dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Itulah sosok Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dunia sae, di akhirat kalebet jalma anu saleh. Matak dinyatakeun aya uswah hasanah. Nomor kahiji dina ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al ayah. Maksud al ayat teh itmamil ayah gitu. Itu bentuk namina al igro. Namun dina alfiyah. Jadi lamun kalimatna ulah al ayatu ulah al ayati tapi al ayata itmamil ayah. Jadi lamun ibu bade nyerat bade ngaos lamun ceuk mubalik al ayata lajengkeun we saepkeun. Naon saterasna teh liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Terus oge dina hiji ayat diterangkeun laqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah. Berarti Nabi Ibrahim. Malah jadi ayat laqad kana fihim uswatun berarti sadaya para nabi patut dijadikan contoh. Tapi anu paling sae contoh kanggo urang itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satuju Bu? Naon alasanana? Lain. Sehingga Lutfi Alman Paluti sasauran la hajatan bina ila tarihi hayati palasipatil Yunani. Sebenarnya orang teu perlu ngabutuhkeun oge neangan sejarah kahirupan ahli falsafat Yunani gitu. Wa hukama'ir rumani jeung ahli hikmah urang Roma wa ulama'il apronji jeung ulama Perancis. Komo ayeuna presiden Perancis kumaha? Bu, kumaha? Palahu bina pitarihina maka aya di diri Rasulullah kanggo urang pitarihina sebenarnya nu diterangkeun dina tareh sejarah urang sarerea umat Islam hayatun syarifah
aya hiji sosok manusia jalmi anu kahirupanana mulia gitu. Palai mulia Bu? Sobi ngasum. Mun palai mulia. Itu ulah nyontok naon-naon. Iwal anu kalah dicontoh teh saha? Hayatun syarifah mamlu'atun anu pinu. Kumaha sifatna bil jiddi wal amali. Jadi kerja keras jeung beramal. Pak kade ulah puluya ulah luhak komo initna luhali komo teturus sabab luas kaya Pak Ibu. Jadi lamun beramal itu sungguh naon deui bil hubbi war rahmati sosok jalma anu pinuku kacinta jeung kanyaah gitu. Jadi usahakan upami urang palai bagja sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangga urang tanamkeun dina hate rasa cinta, rasa kasih sayang. Naon deui bil hikmati wasiasati ayana hikmah kebijaksanaan jeung kaseuketan pola pikir wasiasati jeung sebagai politik anu ulung. Jadi Rasul ge ahli politik. Memang lamun orang tidak berpolitik tapi tidak buta naon politik. Wasobri wasabati contoh kasobaran jeung kateguhan. Palai ka surga. Saresna pamustungan hirup mah kudu sabar. Sabar teguh. Kadaya. Margi salah sawios parentah lebat ka surga teh padhulul jannata bima sabartu. Sok arasup ka surga. Hiji ganjaran ku sabab aranjeun bener-bener sabar. Sosok contoh itulah Rasulullah. Bisobri wasabati. Taya Bu. Margi urang hirup nyaepkeun waktu beuki dieu beuki kolot, beuki dieu beuki lemah, justru kepribadian anu paling mulia sabar. Para bapak urang seepna nyaeta Yuswa robahna ayeuna tina asal kuat jadi lemah itu kusabab berjalanna waktu. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati. Teraskeun naon kaituna wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga dua kalimat nu aya dina surat Yusuf anu waktu sarita Kangjeng Nabi Yakub ka isalan Nabi Yusuf nu salajengna ditambih teu asan ka penak Nabi Yusuf kahilangan Bunyamin teu aya deui kalimat nu diusapkeun ku anjeunna iwalti pasobrun jamilun. Mangga surat Yusuf. Jadi lamun orang hirup palai indah sabar. Daya. Sehingga ku ayeuna berjalanna waktu tina asal ibu sakola TK SD euna naon
Daya karaos panginten ayeuna kumaha tos ngurangan sagala rupa naon anu kudu dipimili ku hate sabar. Sabab berjalanna waktu teh terus maka teu aya deui ayeuna mah urang silih tawasiahan kana kasabaran jeung kana hak rerencangan jeung rerencangan suami jeung istri orang tua jeung murang kalina orang tua naon bae anu kudu ku urang dilaksanakeun anu paling utama nyedekna ka maot seepna yuswa urang nguranganana kakuatan urang dina sagala hal lintang anu paling indah memiliki sifat sabar. Sajabi ti terus urang kudu boga sifat syukur. Margi dua sifat anu paling indah gitu. Paling naon Bu? Ibu mah ninggal kaindahan teh kana naon? Kana anggean. Peda ieu meuni reunceum ku naon? Emas. Tapi kan kaindahan anu paling utama akhlak. Malah tadi saur Kangjeng Nabi Yakub pasobrun jamilun. Jamilun itu indah. Taya para ibu, para bapak sadayana. Nah itu sabar gitu. Sabab kuayana Allah sumpah ku waktu lamun orang teu bisa merhatikan kana rahasia waktu terus ngamonya-monya kana waktu anu antukna eta waktu ku urang teu dihargaan padahal ceuk urang barat mah waktu adalah naon uang naon bahasa Inggrisna teh Bu oh apal naon the time is money. Tapi jarang mengamunculkan peribahasa Arab gitu. Al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu adalah berharga tibatan artos. Kada orang di pasian waktu teh masya Allah. Waktu masih ke di alam dunia masih kena hirup. Malah dina kehirupan ieu di pasihan keamanan kasal sehat kasehatan ngan memangnya kitu aya dua nikmat anu jelema kabeh tertipu gitu. Nikmatani magunun kasirun minan nas asyihah wal firaq. Aya dua nikmat jelema rata-rata katipu gitu. Marukan lain nikmat. Daeta urang mah atuh kasapangan nikmat teh lamun tos tuang aduh meuni naon nikmat. Tadi wengi meuni terang-terang teh geus subuh kulem meuni naon nikmat. Saking ku nikmat ditambihan deui dina pangaosan. Saking ku nikmat biasana lamun kana kanikmatan mah sok tambah deui tambah deui. Tapi aya dua nikmat nu jelema katipu gitu. Hiji asyiha sehat. Ibu nuju sehat. Aya nu teu ngaos ka dieu teu damang sehat-sehat tapi teu ngaos. Ya. Wal firaq jeung salse. Sabab kadang-kadang lamun urang keriweuh insyaallah kayak upami parantos naon salse. Pagawe negeri insyaallah lah bade ngiring isi kibung dina berjuang dina pangaosan dina organisasi upami parantos pang siun laras gitu Bu. Itu aya dua kanikmatan kade jelema teu syukur kana nikmat. Kumaha ge lamun disabut ku Allah kasehatan disabut keamanan kasalsehan disabut lah gitu nya. Saha anu tiasa ngatur waktos anu sasaeana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya istilah dina hadis kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Jadi Kangjeng Rasul zikir ka Allah sepanjang naon Bu? Ala kulli ahyan sepanjang naon? Kade aya nu sok ngartoskeun sepanjang hirup cenah salah. Ahyan teh jamatinahin, arihin teh waktu. Kade ulah pahili. Sok aya mau balik neron sepanjang hayatnya Rasulullah itu zikir. Itu ala kulli ahyan, ahyan kan jamatinahin. Arihin teh naon? Waktu. Berarti teh aya nu kapikeun ku Rasulullah yuswana dugi ka 60 sabaraha Bu? 3. Sim goreng tos 67. Berarti aya bonus sabaraha? 4. Mata geus tara dipake mikiran naon-naon nu 4 teh mikiran majlis salim. Komo mikiran nu herang-herang di jalan Matara Pak. Sok aya keneh nu geus kolot murilit keneh kanu herang-herang. Tawajuh ila hadratil qudus. Umur geus sengserang naon? Padung mah nuju ka nu masuci terus. Adamu istiqolihim bi ladzati dunyawiyah, geus ulah kaulinkeun ku kalezatan jasmani. Adamu istiqolihim bi ladzati syahwatiyah, geus teu ayana nabi alami syahwatiyah itu geus teu kaulinkeun ku alam-alam syahwat. Dina kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ayat contoh la'alla jeung laeta. Pamilaan lamah li taroji. Taroji teh tawaku, pasti bakal bukti. Harapan anu bakal bukti. Tapi pamila laeta mah tamani gitu. Aya dina Al-Qur'an kalimat laeta ya laitani kuntu turaba ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh hanya kaduhung teuing kuring. Henteu leuwih merhatikeun amalan pikeun ayeuna hirup di akhirat gitu. Yakin ibu ka akhirat? Yakin urang bakal salilana di dunia? Henteu, tapi na atuh harta, tanaga, pikiran dibeakeun kanu teu yakin. Ari yakin ka akhirat henteu dipograngkeun. Padahal ka akhirat mah kudu bersifatna teh lain yu'minun tapi yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Kada ulah disentokkeun macana. Diajar tahsin kana Qur'an cara makhraj. Yuqinun salah. Aikona yuqinu fil madina yuqin. Tuh kan ngahuleng. Sabab aya ibu nu sok yu pedah kasanakeun ku alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yun waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum. Tuh aya keneh nu ngeunahun yuqinun salah. Wabil akhiratihum yuqinun. Malah sim kuring muka-muka buku sami sareng kieu ngan alit ieu kanalna sami. Judulna teh hiji yakin gitu. Tapi urayanana gaduh buku kitu Pak. Itu yakin. Tapi diuraykeunana buku tebal. Seperti karangan Syekh Muhammad Abduh menerangkan tauhid judulna Al-Imanu gitu. Tapi urayanana panjang.
Sabab iman jeung yakin peningkatan tina iman teh kana yakin. Kana yakin. Margi upami urang ngabas anu aya hubunganna sareng iman, itulah ulah dilurjeunkeun, ulah diantep kajeunkeun, komo ditelel-terel naon namanya teh lamun dina barang mah siga bedog naon butut ditunda ge dina naon caket hawu tungtungna rek dipake ku tutang koteteng. Beda deui jeung anu dipusti nah mata eta kedaya program kana iman. Jadi sim goreng bahasanan berhubungan sareng dahsyatna iman. Nah ditujukan langsung kana iman. Memang referensi kitabna tos disayogikeun sapertos kitab Fathul Majid, kitab Silsilatu Ilmi Tauhid, kitab Madarijus Salikin. Atau saya dina persiapan ieu. Oke, ditami ku kitab Aqidatul Islamiyah Sayyid Sabiq. Tapi berjudul Haqiqatul Iman wa Samaratu. Hakikat iman jeung buahna. Sok sanajan tadi panjang lebar sabarana mah muqaddimah gitu. Tah ieu. Tapi lamun orang bade nyonto iman nu paling sae itulah iman Rasulullah. Lamun orang palai sobar kan itu sobar sifat jalma nu iman jeung takwa gitu. Jalma nu iman jeung takwa anu kaituna ningan tina laisal biro antuwalu wujuh hakum kibalal masyriqi wal maghrib. Anu akhir ayat ya itu nu disebatkeun ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jalma nu geus bener imanna itulah anu geus naik derajatna tina iman kana takwa. Mata ulah bosen nguping ibu ayat anu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Margi saur ahli pendidikan itu namina takwinus sahsiyah islamiyah. Hiji ayat pikeun ngabentuk kumas urang sangkan jadi pribadi muslim yang sesungguhnya. Sasosok anu kada dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ibunya. Naon sanatu ari yakin teh jazmul qalbi min ghairi syakin wa taradud gitu. Kadang-kadang mah urang kali nyanak buku. Bapak ge kadang-kadang nyanak buku sareng pulpen. Ibu sabari nyanak buku. Ya, engke mah ulah lengoh gitu. Ya. Sabab al ilmu syaidun wal kitabah qaiduhu gitu. Ari ilmu teh lamun moro ka gunung mah binatang boroan. Nulis geus meunang binatang boroan tuluy di talian gitu. Lamun kokorilingan mapai galang mah naon? Ngurek tos kenging belut di kumaha? Tiiran. Kapungkur sok ansrub kasolokan ngesrik geus meunang di kana korang gitu. Jadi lamun teu nyanak seratan, teu nyanak pulpen, teu nyanak buku, teu di agenda, maka itu lain tolabul ilmi. Ukur jadi mustami. Anu kete barho geus bubar naon? Poho. Komo lamun bari hok cai. Molohok bari masa. Sugante kukupu muntir korereng mapai kapipir. Sugante tungkul kerdikir sing horeng ngasai balai gitu. Al Islamu ya'lu wa la yulala tinggal semua kabedak. Itu dasarnya orang yang ilmu. Yakin
min ghairi taradudin bin ghairi syakin wa taradud. Tapi lamun iman ngambang keneh nah itu bahaya Bu. Saya bakal gejala-gejeli gitu, naik turun nah dikeur turun geletuk we naon palai gitu. Mata pentingna saur Rasulullah istiqomah. Dugikan ka aya hiji sahabat anu tumaros hadisna aya dengan dina kitab Arba'in Nawawi. Ya Rasulullah kulli fil Islam kaulan la as'alu ghairah. Ya Rasul coba sebatkeun ka abdi hal anu berhubungan jeung Islam. Abi morek tumaros ka sasai wal ti ka Gusti gitu. So memang harita Rasulullah anu disebut manbaul ilmi, sumber ilmu, masdarul syar'i, sumber syariat. Kumaha saur Rasulullah qul amantu billah summas taqim. Ku anjeun sebutkeun kaula iman ka Allah. Tanu penting teras istiqomah. Geus iman mah tuh eusian ku dikit, eusian ku amal soleh, tong seueur-seueur Bu. Lamun impak 1 juta we. Nya cek paribasana gitu. Sabab lamun 1 juta jadi 700 naon juta. Nyodakohkeun 1 juta jadi 10 juta. Tuh kan ngahulang. Geus sabaraha kali ngahulang dia. Naon sababna? Kada ya bisi kabolosan ya. Terutama nu berhubungan tinaekna tina iman kana yakin kan kada ku ilmu gitu. Maka kalimat ilmu disebut ta'allum. Ari ta'allum teh wajan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tina asal alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman hartosna nyaho. Tapi pikeun neangan ka nyaho ngagunakeun wajan tafa'ala jadi ta'allama. Sehingga dina kitab Al-Bina wal Asas diterangkeun tujuan wajan tafa'ala itu litakallub supaya orang ngagaduhan beban. Sepertos tina hajada jadi tahajjada gitu. Kumaha ngusahakeun diri sangkan bisa hudang peuting. Tina alima jadi ta'alama, kumaha ngusahakeun diri tina asal bodoh jadi naon pintar. Sehingga wajan takalub ieu tujuanna nali takalub kan takalub ngabogaan beban anu teu bisa ku urang diapilainkeun. Fi'lu sy ba'da sy. Geus migawe di perkara laksanakeun diterus nyambung sehingga nu berhubungan jeung ilmu mah ulah pegat-pegat. Dina kitab Ta'limul Mutalim diterangkan wa kun mustafidzan kulla yaumin wasbah fi buhuril fawaid gitu. Lamun kana nyara ilmu anjeun kudu berfaedah ngalapaedah ilmu unggal dinten jeung ngojay dina paedah ilmu. Ngesaprak dugikan ka urang sadayana benar-benar berhasil. Nah, dugikan ka kapungkur mah aya anu milarian hiji hadis oge siratul layali wan nahari li talabi hadisin wahid. Itu diterangkan dina Alfiyah Sayuti hiji kitab anu berbentuk nadom anu nerangkeun ilmu nyaeta mustalah hadis. Sehingga aya hiji ulama nerangkeun kuring init meakan berang meakeun penting pikeun neangan hiji hadis gitu. Ibu tanginas tadi kalian teh. Jadi bentuk ta'alumah teu meunang ngalenghoy, teu meunang init nage bari tungkul bari nangkep harigu ngarayap itu. Tapi itu digambarkeunana dina surat Al-Kahfi kumaha husuna Nabi Musa pikeun milarian ilmu ka Kangjeng Nabi Hidil. Ya.
la abroha hatta ablugo majma'al bahraini au amdiya hukuba. Kuring mah marek eureun-eureun ini gitu. Nepi ka hiji tempat patepungna dua lautan. Atanapi kuring pikeun nyuksruk eta ilmu amdiya hukuban sanajan bertahun tahun bari leumpang. Tak kitu parebun. Saha sosok anu kada dijadikeun contoh bil jiddi wal sungguh-sungguh itu Rasulullah. Marak tadi secara utuh kusim guring urang aoskeun. La hajatan bina ya tarihi pala sifatil hayati pala sifatil yunani. Jadi urang teu ngabutuhkeun kana hiji riwayat kahirupan tareh urang falsafah ahli falsafah Yunani. Kapungkur aya ahli falsafah anu kasohor sapa? Sokrates, Aristoteles nya. Tah itu sarana tos sumping Rasulullah teu kada deui urang ngiblat ka dinya. Wa hukama irumani jeung ahli hikmah urang Romawi. Wa ulama il Afronji jeung ulama Perancis. Saha atuh palahu bina pitarihina. Maka kanggo sosok Rasulullah sallam dina kahirupan tares jeung sejarah urang sadaya hayatun syarifah aya hiji kahirupan anu mulia palai mulia pola aya hiji sosok jalma anu kahirupanana mulia naon ciri-ciri khasna bil jiddi wal amali kerja keras jeung beramal dina hati beramal naon bae Rasulullah mah kerja keras. Tara asal-asalan. Naon deui wasobri wasabati. Boga sifat sabar jeung teguh pendirian. Taya kang urang sifat ieu sangkan istiqomah kadah dicontoh. Naon deui bil hubi warahmati boga ka cinta jeung kasih sayang. Jadi kanu sejen teh cinta nyaa gitu. Bil hikmati wasiasati oge pola berpikir anu luhur hikmah wasiasah jeung politik ahli politik anu paling ulung itulah Rasulullah. Wasyarafil hakiki jeung kamuliaan anu sesungguhnya gitu. Sabab aya jalma anu dirasakeun mulia tapi dina akhir jadi henteu mulia gitu. Itu wasyarafil hakiki wal isaniyatil kamilati jeung kasayan anu sampurna. Saha huwa hayatu Rasulillah. Teu aya deui iwal nyontok kana kahirupan Rasulullah. Fahasbuna biha wa kafa. Cukup keur urang cukup teu kadah milarian saha-saha deui. Alhamdulillah. Mata mubalik sok nyebatkeun alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Jadi pangna nyebatkeun alhamdulillah teh eta hiji kenikmatan. Tadi sim guring dina muqaddimana nerangkeun naon? Alhamdulillah di an'ama alaina binimatil iman wal Islam. Jadi nu berhubungan sareng iman ieu para ibu urang benar-benar kudu sering ngucapkeun alhamdulillah anu aya hubunganana sareng iman gitu. Para ibu para bapak sering teh ngucapkeun alhamdulillah. Itu kalintang sae. Sabab lamun urang kenging nikmat kudu emut ka Gusti Allah kalawan ditandaan ku hiji kalimat alhamdulillah. Tapi na pernah urang teu nyebatkeun alhamdulillah tos salat. Tos maca Al-Qur'an, tos dzikir doa, margi sadayana dirasakeun hiji kanikmatan. Dina kitab
tafsir Al-Maraghi dina nerangkeun ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Tos kata lar Bu para bapak kadana tos kagambar gitu sangkan orang langsung berpola karena ayat eta. Jadi anu kada diudag teh mu'minuna haqqan. Lamun dina surat Al-Baqarah ayat 177 tina laisal biro antuwalu wujuhakum tungtungna ulaika humus shadiqun ya. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi aya mu'minuna haqqan aya mu'min shadiqon gitu. Ya nu kada dikejar berpasu dalam ulah melodi Bu bersatu dalam mencapai derajat iman nu paling luhur. Ya ayeuna bentukna para ibu kandi para bapak oge sim kuring dasar semangat iman gitu berjamaah di lemur gitu ya salat subuh mari ayeuna jam 4 kirang dugi ka dieu alhamdulillah ibu tacan aya hiji hasan aya dina hate teh kanu ngajajak kapun anak rada gancangan mobilna isin ku ibu-ibu saja nah datang ka dieu san aya ibu karek aya bapak-bapak we hiji tah itu salah nyiar ilmu kitu sabab nyiar ilmu mah kudu ta'allum tafa'ul takalluf gitu tah ieu Bu insyaallah bakal berhasil lah mau balik mana baik bakal diserap ilmu-ilmuna maboting bapak atau sababaraha kali bakal bisa nyieun makalah laras ibu sanggup 2 sasi ngadamel makalah sim kuring para bapak tah ieu nu berhubungan sareng keimanan gitu tah itunya tah sehingga dilinya dina tafsir Al-Maraghi aya hiji riwayat Rasulullah menakan hiji sahabat namina Al-Harisah eta enjing-enjing wayah kieu rarailna marah mah ibu kan ibu mah aya nu siga tunduh marah mah ibu biasana lamun marah mah kenging naon kenging kabungan paling-paling ku ibu sok diheuleuyan aduh meunang hadiah aduh aya kintu nanti Arab aduh meunang anugerah paling-paling gitu tapi Rasul ku anjeun teu maros kaifa asbahta ya Harisah apa kabar pagi-pagi ini gitu ibu jeung ibu sok nyebatkeun apa kabar tara bapak jeung bapak sok nyebatkeun apa kabar tara naroskeun kesehatan naroskeun perusahaan Rasulullah ku anjeun ngagambarkeun Harisah keur meunang kauntungan dunia tapi ternyata walaranana sanes asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi enjing-enjing ayeuna alhamdulillah rupina abdi geus mencapai jadi mukmin anu sabenerna berarti diprogramkeun ku anjeunna kumaha ningkatkeun iman jeung takwa anu ge dina kitab tauhid aya 10 cara pikeun ningkatkeun iman jeung takwa sok sandean paling-paling sasi engke ditalangkeun tapi kan Rasulullah henteu percaya kitu bae tadi gulanya gelanyuna jeung serina sahabat Al-Harisah ngarasakeun beungah sugan teh kenging artos sugan teh naik jabatan sugan teh gaduh deui putra anu dipikapalai tapi sing horeng anjeunna teh pangna wayah kieu suraseuri neuteup ka langit bari jeung
nangkep hari guge lain bari tungkul bari naon Bu sok lamun nangkep hari du bari seuri kaluhur berarti menang kabung matak ditaros ku Rasulullah kae Pak asbahta wahai Harisah apa kabar subuh-subuh ieu kumaha cek Harisah asbahtu mu'minan hakon mangapa urang kan silih taros teh kadang ngawalar kitu alhamdulillah sim kuring ayeuna geus jadi mukmin nu sabenerna mudah-mudahan raos ya tapi kan Rasul teh begitu percaya wae pandur madza taqulu fa inna likulli syai'in haqiqatan Harisa ucapan anjeun perhatikeun deui loris deui sabab kudu aya hakikat sabenerna wa ma haqiqatu imanika naon hakikat jeung ciri iman anjeun geus jadi iman nu sabenerna langsung sahabat Harisah ibu ngawaler azabat nafsi ani dunya rupina Rasul abi geus teu mikiran dunya ibu mikiran keneh bapak mikiran keneh tapi lain dina harti nu dagang disulkeun nu tani teu dipeueuh lain geus teu lengket gitu azabat ama dunya naon ti cirina urang geus ngagaringkeun kana dunya geus teu lengket jeung dunya lain dina harti urang geus micenan dunya tapi pastahartu laili wa adma'tu nahari abdi teh wengi alhamdulillah kabedag tahajud wae ibu sok tahajud unggal wengi bapak mangaloris ieu pikeun nandakeun iman nu sabenerna pasartu laili wa adma'tu nahari malah siang abi sering lapar margi saum wae wa kani anduru ila ahlil jannah yatazawarun abdi geus kabayang-bayang ya Rasul ahli surga keur silih anjangan gitu jeung rerencangan sasalaman palai kitu di surga wa kani anduru ila ahli nar yatagawun abdi geus nguping ayeuna ngabayang ahli neraka senjarerit arabta ya Harisah falzam berarti anjeun geus ma'rifat dina iman Harisah bener iman anjeun geus bener falzam anu penting istiqomah sapeugna lagi eta kabiasaan tak kitu para ibu sehingga insyaallah tina iman naik kana taqwa itu tafsir Al-Maraghi masih dina tafsir Al-Maraghi naon atuh ciri jalma anu disebutkeun zadathum imanan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan saur dina eta tafsir ayat 3 mungku sirim kuring ditambih dina kitab Madarisus Salikin berarti aya 4 ciri jalma anu ningkat iman aten tulisanna ciri pengertian peningkatan iman nomor kahiji yakinan fil imani gitu jadi imana naik karena derajat yakin Uyandai tadi yakin teh naon Bu? Jazmul qalbi min ghairi syakin wa taraddud. Kayakinan kateguhan hate teu mangmang teu mandog mayong. Saklek gitu. Nah, jadi yakinan fil imani. Kedua rusuhun fil akidah. Jadi lamun akidah teh kudu ditancelkeun, kudu dipasang, kudu dijadikeun pondasi ya. Malah pondamena kan iman. Itu kada rusuhun, rusuh teh para ibu rasihuna fil ilmi kan jero dina ilmu.
ieu mah rusuhan fil aqidah jero aqidah sapatok wae lamun hantem didedetkeun ka naon ditakolan ku gaganden beuki kuat Bu nya kitu deui iman lamun akarna kuat insyaallah iman lagi bakal naon kuat rusuhon fil aqidah nu kahiji yakinan fil iman Bapak sering Pak nguping teu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum jadi jadat namahan tapi kan bentuk secara ilmu namahan teh pengertianna kumaha imana naik kana yakin kadua akidahna semakin jero naon deui kuwatan fil itminani gitu kuwatan fil itminani aya dina kakuatan iman. Jadi iman teh para ibu semakin naon kuat. Lain iman naon fil itminani kakuatan dina katenangan jiwana gitu. Jadi nying harupa naon bae saperti aya naon ayeuna pandemi naon Bu. Nah, itu ayat sobahan ge kuat itu. Kuatan kuat dina katenangan. Nomor kaopat nasyaton fil amali gitu. Naon nasyaton fil amali nyaeta gesit rancage dina beramal. Teu hararese komo lamun tos nguping naon Bu? Azan. Namun tos nguping panggilan istajibu lillahi wa li rasul idza da'akum limayu yikum. Jadi lamun orang nyumponan pangaosan, nyumponan salat berjamaah, nyumponan undangan-undangan organisasi, itulah nu disebut ilallah wa rasul. Orang terkenging hararese. Mudah-mudahan simkuring memiliki ciri anu opat tadi. Nah gitu deh para bapak para ibu hiji naon imanan yakinan fil imani yakin dina imana dua rusuhon fil aqidah jaro aqidahna tilu kuwatan fil itminani kuat katenangan jiwana opat nasyaton fil amali aya di naon istilahna anu ku urang kudu ditingkatkeun iman kan tadi disebatkeun judulna haqiqatul iman wa samaroh sareng buah ibu ari buah anu di isal di pasar anu karoneng berarti tos naon eta tos asak di raosan teh amusui itulah lamun dina iman mah halawatul iman. Amis-amis bahasa Arabna kan hulwa. Nah, itu orang kudu mencapai halawatul iman. Lamal diterangkan ku simkuring naon bae anu ngadatangkeun halawatul iman. Mung bade diterangkeun ayeuna ciri-ciri anu imana parantos naon buah imana tos amis Bu. Margi buah kan memeh nama pahit. Tos pahit naon? Kesed, tos kesed haseum, tos haseum gumading. Wah, komo gumading mah seger. Tuluy asak beureum, tuluy amusu itulah kulwatul iman gitu. Itu aya opat sirina deui. Ieu mah bahasan referensi kitabna kitab Fathul Majid karangan Si Abdurrahman ditami dina kitab Madarijus Salikin anu berhubungan sareng penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu terakhir ya. Nomor kahiji istildzadu ta'ah gitu. Naon istildzadu ta'ah ngarasakeun nikmat dina keur ibadah. Mudah-mudahan ibunya orang bisa ngelatih diri latihan palai nikmat ibadat tetiasa sapoe dua poe malah dina kitab kuliah ma'rifah aya hiji ulama anu ngusahakeun nikmat ibadah
saur anjeunna sabada 40 tahun ngaratih diri kakare kuring ngarasakeun nikmatna ibadah. Komo ukur sapoe 2 poe. Batak dugi ka rakyat terus programkeun Bu. Entong melenceng, tong kagoda ku kaitu ka dieu, fokus gitu. Anu kadua tahammulul masak. Naon tahammulul masak? Sanggup nanggung rasiko penderitaan. Sabab dina dakwah ge aya rasiko sanes dapur imah Bu. Rasiko dakwah. Menang tantangan teh Bu, menang kahesean tapi bisa nanggung. Itu masyaqqati dakwah. Nomor katilu para ibu isaru ta'ah ala agrodi dunya. Lamun iman agas amis bakal mentingkeun taat tibatan haliah dunya. Tapi kan ibu anu sok biasa ka dieu ngupingkeun ilmu tapi jam sakieu di tempat lain bakal aya nu ngabagi sembako bade ka mana. Lan ya ibu teh boga alasan anu mere sembako mah langka. Sim gereng ngawidian mangawe lirenkeun sok ka itu. Tapi lamun dina posisi-posisi anu tertentu rek salat berjamaah, bade ngaos, bade maca Quran, kade kudu leuwih mentingkeun taat tibatan haliah dunya. Sabeungkeunna jadi andan. Nu kaopat asyauqu. Naon asyauqu teh tawaleh rindu kana ibadah. Wamsi ilal masjid bistiyakin ma'asakinatin wal waqar. Ini ka masjid ge bari rindu ka Gusti Allah. Sim geuring moal nyanyikeun nyanyian rindu. Ibu ge tos apa? Mung jelas rindu urang mah namina syauq. Lain soak tapi naon syauq. Insyaallah lamun ibu nu nyatat bulan ka ditaros margi tos aya dina agendana mung teu ditinggal unggul ku sim geuring. Nah, sehingga sim geuring bari neraskeun insyaallah sasingke aya 10 syarat pikeun peningkatan iman naik kana derajat takwa melalui sifat mahabbah ka Gusti Allah. Widian sim geuring kanggo di dieu samentawis ngabina akidah gitu. Ngadidik tauhid, ningkatkeun iman jeung takwa. Mangga pelajaran nu sajen kudu sanesna. Mudah-mudahan ilmu janten hidayah taufik, hidayah bayan sehingga orang tiasa ngamalkeun babari ngamalkeun kalayan engke lebet ka surga teh bari ngucapkeun mangga sasarangan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rupina pinten sakitu bae kaitan bahasan berhubungan sareng iman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.